Waduh, ieu manuk waliwis hambur ieu parabna. Pileleyan sapunyere pegat simpai. Ditereyan ambu tere kapelang tapai. Waduh. Pisah dia ieu jeung indung dia. Teuing. Kuaing nek diurusan bae. Hambur ieu bangsa ieu ka parabna ieu. Geus panglanjutkeun urut badag kuaing ieu. Hambur ieu bangsa ieu. Waduh, bener-bener. Tapi nak teuing baragus. Urusan bae sugan lakukan duit jaga mah. Sugan munggah haji ieu tina ngajual ieu. Sahanu nyaho milik mah teu meunang nyaho. Oh, geus gara-gara dari dia baragus kieu ieu. Boh. Bener baragus ieu. Bener-bener ieu. Ulah ka jerauhnya dina kandang bae. Lo balasun berem. Dia aku lasun. Tuman. Enak besinak meting. Besinak meting matu. Tabata. Dina kararas tang geus meunang nyadiakeun. Heeh. Barabus kieu bar ieu. Waduh. Kira aku teh nurutnya ka Uwa Pangulon. Uwa Pangulon teh atuh. Bebek nurut. Tapi waliwis. Ieu mah manuk waliwis lamun ditiupkeun suling mah ieu mah beuh ngararudang. Kaedanan ku suling Uwa Pangulon. Nya. Baragus beri ieu. Bener-bener baragus. Asa si Uwa eta, Uwa Pangulon. Ih, heueuh. Ieu kunaon eta? Mani reuncem kitu. Teangkeun lah. Angsana pendul lampu yang kasep pangrasana doang bentul mantas seguyang. Wah. Cager. Alhamdulillah. Atuh ditempo di ditu, beuh cacah teh. Saha eta? Mani kasep mani kasep. Iya anak waliwis ye. Wih, iya anak waliwis. Ya, tina sawah berak. Di mana sawah berak? Di kebon teh, di kebon gua ada saung. Oh, sawah berak, hook pan ieu. Heeh nya. Tuh, teu aya indungan. Teh indungan. Nya. Siga nama dihakan lasun. Yuh, dihakan nama. Mantak dibawa ku ieu aya 5. Anak waliwis ieu. Sawah berak teh di ditu. Nah deket korobokan sawah. Lu bener ya. Ngeun ieu barahakan bangsa ieu. Naon? Gembul. Barang daharna. Iya guys, cek keneh dia terus ditanyeukeun hut badag gua. Hut badag? Beuh, dangder atake bekieun. Buset, Kadang-kadang mantang. Mantang? Nya. Watuh eta mah lain bekeun teh rakus. Atuh mantak ieu. Euy. Jadi urusan kumaha ieu. Tapi ieu amun dipencit ngeunah dagingna. Atuh lamun geus gede mah. Atuh ieu pandetik keneh. Oh geus engke mandak mentanya hiji. Atuh heur abad ka dipaparonkeun. Jeung pake kangkorong. Bagus. Mantap. Tapi ngomong-ngomong, eta tanggal naon, Wak? Mantang ieu jeung para ieu bahan. Weuh, eta Ieu mantang borosot ngaranna. mantang borosot. Pira aku dah karkadenge mantang borosot. Warnana beureum. Paling ge eta 2 bulan geus gede. Kalah betina. Jadi ada kelapa. Nya. Itu. Eta mantang karek nempo. Watuh Karkadenge kitu. ulangna aja gitu tua ngampar. Atuh eta cabe biasana nyambel. Itu ah. Ieu mah tara makan sambel. Ya. Makanna ge paling ge ieu doang. Cabe. Bagus eta. Sehat kana badan. Tapi hampura ya, Wak Ya. ya. Karena di dia kan masih Ya. ke masa-masa bercinta ABG lah. Iya. Cere anak muda teh mah. Ya. Jadi jadi acan teh eta deuk ka ditu deuk ulin sugan pangisi Ulan jeung si Amoy. Didoakeun kuat sukses Acan teh. Wih, alhamdulillah. Ya. Atuh nuhun nya. Sami-sami mohon. Hampura yo. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cantel. Kuari mah tambah keluing bae beungeutna.
Eta mah doang koneng lampu yang gitu tah. Bagus ya bener. Kelewing bener. Teu salah ya. Pasti bogon si Amoy ya jeung si Amel. Ya, jeung si Ulan gitu. Si Neneng ting ka mana sih nanti kada tempo-tempo. Biasana masuk mundur ganjar sih tama jeung mana. Oh gitu bae. Waga ilek ngaheun ieu ja ieu tos burit ya. Aduh, aing kemana isi dubunya? Ngono, ngodos eta. Aduh, aing bisa nyediakeun rokok dulu deh. Mantap amat ya rokok. Debul. Aduh. Aduh kuat ya nyegrek rokok. Isi dubul kemana? Baik tungguan jam geus teh. Maghrib ya waktu namanya. Dulu teh jam berapa ya tuh waktu? Jam 5.24. Can akan bae si dubul ya. Duh. Liur aing cak-cakan buk aing ngede bang dia mah edan. Duh, ada lang apa? Kepeting di mana? Moal ka mana palingan di imah bae. Oh, ayolah kurang hadir tuh ganti suasana. Kau pembohong. Siga si Amoy jeung si Ulan. Beneran. Aing teu perlu ke imahna. Masalahna ieu bidadariku ieu baru datang. Hah, piraku sih ka acantel teu bogohun sakieu kasepna. Deuleu jak wa pangulon ge. Beungeutna ge geuwing cenah ge. Kasep maneh putih. Terangkeun ku aing. Pental-pental di balik papan. Acantel yang paling tampan. Hayang utah denga-dengena. Tah sakacah heula hayu lamun. Piraku acantel kasep ieu teh sakaca sendal deui. Gerak engke ku acantel dipecak-pecak duang patis awas. Assalamualaikum. Kemana ya ulun nembalan? Tapi yuk warungnya memuka ya. Amoy. Ulan. Mana si Amoy? Weh. Ya aya acantel ya kanjang ya. Sakieu kasepna. Kebeneran amat aya aya kue. Aduh, kuehna nempel deh. Kue naon ye ngaranna nya? Coba urang asal ngeunah henteu, amun ngeunah urang moal meuli. Mantap. Amun teu salah yuk kue ieu. Anu aya ieu naon ngaranna suku ya. Ngaranna ya kue digulung-gulung. Ya jerona ge. Boh, manis sedap. Mantap. Moy. Mana si Amoy ya? Anu nganjang ya, acantel kenu kasep. Ulan. Mana si Ulan deh? Guna amat. Menang nyediakeun. Pasti ya nyediakeun menang si Amoy jeung si Ulan ya. Jeung acantel nu kasep. Pengaruh eta si beungeut mah. Cak wa pangulon ge. Acantel mah kasep cenah. Kulitna ge ngaberiwing. Mani putih teh ya. Tapi bae ya si Amoy jeung si Ulan ya. Nah, kesel amat aing di dieu. Geus, ke iraha ka Dede. Aduh, assalamualaikum. Iya sih udah. Kemana bayi tadi disiran eueuh. Urang tadi nyangan di ditu di kebon. Kebon sedugu. Kemana ya? Orang yang sang di dia ya, baju bagus ya, oplosan. Geus ngoplos ya. Rokok. Nah, ini merokok. Bau belum sama ke mah. Bau belum cayutnya mah, belum lagi tuh nah. Basih kan. Rokok naik toplas ya. Rokok gentongan nya. Ngenyot naik kewalahannya mah. Bau belum cayutnya mah rokoknya. Nah, rokok mah, rokok orang kaya. Kayak orang sengit lah ya. Mantap tuh rasanya. Bau belum menyan nih.
rokok bisa dikarik ke asta sukut impang seneng asah tuh koring inane jeung ya ada mimah ngeplay kieu ya hirup ngeunah ngerokok kan parum aduh BS rokokna ge rokok mahal ieu mah 10.000 aos euy kabeulun orang kayak mah sekongkol yang samping nggak udah ronda be ya ke sawah Kayu apa? nah penting ke sawah bisa orai kacong-cong kan orai kadut bisa masuk loba iya langsung berem iya nah ini rancung gitu dong sumpah suung buuk senyum bae anjing si aos mana golok tah kadek macam-macam bae anak buah awalnya nggak sih rokoknya ya nggak can awalnya naik hilangnya keduanya naik ngejemput si Neng mau mobil apaan saat mobil mau samping hilangnya yang banyak lah gini ya tinggalin ya pedang bahaya besi kayak ngerokok dong bedul Dugul buat baturannya wah hareudang terus di dapur ngahaneutkeun angeun tutut lain mending sisiliran ya yang kedua kini kuang ngagetok pependeyan nini teu bisa hudang dibekok peperedeyan ieu tah ngeunah henteu ngeunah nya melak jagong si balumbang sapotong be aku careuh budak angon baru bugang tilaku pake ngenaheun keneh buah mah nya atuh cantel mana si cantel ha Assalamualaikum. Waalaikumsalam diomong-omong aya panjang umur nah jeung cantel alhamdulillah nya pantesan kadang nanti ditu ngeng-ngengan ieu ceuli lain di mana ya terus apal kitu nya pas nganjang kan si Ulan jeung si Amoy. Syukur. Tapi sayang. Naon eta? Da mana eueuh? Keda aya tuh ulah kaget. Tuh lain kitu urang hate mah geus ngedereg-deg gitu. Sayangna mah naon? Bisi kabuluku elang. Eta. Ieu aya sindiranana ieu. Kumaha coba? Dengekeun. Salah. Jang lubul. Jang cantel wanek dongeng keur zaman tukang kapungkur ua keur masa muda. Itu jadi uatah itu manggih kungkung katu miri atau nanti pelangi nutug kana leuwih nutug benjol tuh biasana sok bidadari bidadari pas ditolong tua horeng bedul keur gupak kira aku bedul nya itu tah itu jadi ulah cicing ba atuh dugul iya saha ieu dugul dugul eta buuk mani ngablabak eta kuku potongan tah eta kuku potongan wih mani pararanjang amat coba di dulu aduh nek jadi mau coba panggaruan ya tonggong aduh ngeunaheun iya dugul iya mau HP kieu coba nempoh HP na iya mah merek Nokia apa naon ieu bagus amat HP na meuni padet gitu model zaman iraha HP nanya hareudang wae ya hareudang ngangen tutut angeun tutut dina pariuk lo keneh pangcokotkeun wa ke heula panasna wih acan teh hayang ngasan tutut dicocol jeung ieu ngeunah mah di Surabi jeung gegetuk aku tutut jeung gegetuk cara ngarasan pai solempat nu ngeunah mah terus jeung eta lah dihijikeun ai urang hayang ngasaan pai gajah bae eta mah tah mah bola jeung bangsa ieu eta mah dugul gul kamana bae ento lain ieu make lepis ieu bacaanana ieu naon tah sapolan naon bacana oplosan waduh baca oplosan
bacana polosan ini. Oplosan. Salok Oplosan. ini pohok. Nah, Waduh, ulah deket-deket ya. Karena kamu bau bako. bawa kok. Waduh, Pan- bau belum lama. pantesan cinta di orang hayang minggir ge. Orang mah bau leunya iya. Aing itu mah pamit we ge nya. Ayo ge. Baik. Wah, na pamit we nya. Mohon magatulun. Hampura bau leunya masalahna. Ya. Yo, assalamualaikum. Salam digelewin gitu ya Allah. Eta jeung santai ah. Ini dong lampu yang duh. Nah, buat kali nya. Oke, mereka jero iya. Ya, tutup. Biar nanti lapang.